Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca. Kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyengakeun kanca si Buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka nu dina dekna narajang teh sasaatna jang jigapruk we. Mangka-mangka tukangan karna teh aya tangkal turi pogo we. Waktu karena ngejat ka gigir teh suita jadi kalahka ngagapruk karena tangkal turi. Bakating ku tarik-tarikna nepi ka ngadorok-dok peungas tangkalna. Meh we ninggang ka Nyi Damilah nu harita keur anteng nempokeun. Duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Nah ieu teh mau edan kitu. Bet kalah ka ngarekep tangkal turi. Iya aing mah yeuh di dieu suita. Karna nyorowok ti beulah kencaeunana. Suita teh nembalan. Ukur matana we ngagebur hurung sarta napasna lain deui ngahegakna. Ciciren keur ngandung amarah nu geus moal bisa dibenung deui. Jabahun tuna mah manik kadenge kakerot teu beda we ti anjing keur nyegetan tulang. Sarta teu anta parah deui sabrut we ngasupkeun jurusna deuk dipake ngadagor careham. Orokaya karena ngagentak ngalelepkeun badana dina gerakan sero nyusup. Bari nyamberkeun ramo-ramona dina gerakan cala dinoktrok. Tapi suwita ayeuna mah geus ngabogaan pangalaman. Magantak manehna ngagilirkeun badana bari semu-semu nu ngarempod. Hiu, cedak. Dengeulan ujunganana ngahanca kana punduk. Karena ngagerung bari badana kontan ti gusruk. Kilak. Suwita malik bari langsung nyamberkeun dampa sukuna nu teu mis deui ngacekuk kana kakemplong. Aduh. Karena ngoceak bener-bener bari gurimpa blak we awakna nangkarak. Heat. Ayeuna mah dampa suku Suwita deuk ngajejek beungeut. Tapi karena daya tahanna bener-bener mantak ngagetkeun nu jadi lawan. Ku sareat mah manehna teh geus moal aya hojahna deui. Tapi kanyataanana sakilat manehna gerakeun leun katuhuna dipake mapag keuneungna Suwita nu sabek-bekeun ngagejret kana beungeutna. Aduh, darah sia. Suwita ayeuna mah nu ngagero bari ngagentak luncat ka tukang. Sedeng karena ngagentak ngorejat hudang. Montong loba hojah sakarna. Suwita nyorowok bersabrut teh manehna miheulaan narajang beungpeung lawan keur ngagigeg keneh. Orokaya karena sakicep ngalegot dina gerakan belut ngaborengkal. Kaprot. Gerakan gurame ngabintih ngahanca kana pipi. Jekuk deh. Dampa suhu karena ngahanca kana kekemplongna. Aduh. Suwita ngagero bari badana ngabangkieung. Nyeri beungeut jeung seul angen nu dilantarankeun ku eungap nyelek. Sarta tacan ge manehna bisa males karena geus ngadiuskeun pereupna dina gerakan gugur gunung pusaka ujung kulon. Nu teu salah deui ngacebrod keuna kana dada. Cetruk deui. Disusul tepus ku nyatok gado. Yeuh, cedak.
jurus jongjolong notok kahancak kana palipisanana. Cuk. Dipino kudu nyelkeun tuur. Tobat. Suwita ditoron kitu mah sakaligus leungit budi ilang dayana. Nu ngajadikeun manehna gebut kana tanah garing anu saterusna ngalungsar badis we nu ngababatam. Ayo gerhojah deui Suwita. Karena ngagorowok ngebrehkeun panangtangna. Tapi Suwita bororah bisa ngalawan deui. Manehna terus we ngajoprak bari gegerungan. Hebat karena ujug-ujug kadenge hiji sora nu ngebrehkeun pamuji bari dibarengan ku ngahehe. Karena Malik ari rete mana horeng Mbah Bondan ngajaga gigireun imah bari sidakep. Panon mencrong seukeut kakarna nu tetela unggul tarungna. Mana wi tete aya Abah. Karena kawas nu heueuh we ngarasa era. Tapi ari irungna mah tembong kembung kempes ngarasa genah dumeh menang pamuji sasatna dipimitohakeun. Aya harapan karena Andika bakal direndengkeun jeung anak Abah. Mbah Bondan bari ngahaha. Ucap-ucapanana tetela mata ngagedean hate. Manawi we atuh Abah. Mung panginten seueur keneh garapeun teh. Wah, tapi ceuk rasa Abah mah. Moal esang hareupan anu di nu saejen karena lantaran kabeneran we Andika ayeuna yang hareupan Ki Suwita. Sadeng nu sejena ka Ki Suwita teh moal aya nu nendeng. Jadi ceuk rasa Abah mah teu perlu di ngadu jajaten jeung nu lihana. Andika tetela nu pangunggulna. Nuhun atuh Abah. Karena ngadadak budina marahmai bari ret manehna ka Nyi Damila. Tapi ulah kaburu ku atoh karena lantaran nurutkeun aturan Abah oge, ieu teh memang geus jadi kahayang. Geus jadi kahayang Abah, nu teu bisa diganggu gugat deui. Abah teh bener-bener hayang ngabogaan minantu nu pilih bobot, pilih tanding. Janten abdi teh kedah kumaha deui atuh Abah. Karena ngadadak ngariuk beungeutna robah. Oh nya kudu diuji deui. Gitu Abah. Sareng saha? Kapantos teu aya deui sanes. Nya memang. Nu sejen mah geus eueuh. Tapi da jenisna oge tang tu meureun. Hayangeun ngicip-ngicip kumaha wawasan pisalakieun teh. Mbah Bondan bari ngareret ka Nyi Damila. Karena beuki ngariuk kaget. Oh nya memang kitu kuduna karena. Tapi bisi bae manehna ngarasa horeameun. Bisa diwakilan kuno sejen nya Mila. Mbah Bondan bari ngareret deui ka anakna. Mohon Abah bade ngawakilkeun we. Nyi Damila ungeuk bari ngagelenyu. Wah, kitu geuning tah karena. Nya ari memang kitu mah kedahna teu janten pamengan. Mungkin kinten-kintenna bade ngawakilkeun ka saha. Karena bari rutret kaduanana. Oh nya saha deui atuh. Ngan Abah meureun nu pantes dijieun wakil teh. Kitu oge upama karna nya tujuan. Ari sapertos abdi mah mangga wae. Margi mung saukur nyobi wungkul sanes. Nya kitu. Oh nambah tuh urang dipipir we keun. Si Suwita mah engke oge lilir ku maneh. Mbah Bondan bari ngaleos ka pipir imah dituturkeun ku Karna jeung ku Nyi Damila. Berat geuning hayang boga pamajikan ka urang dieu mah. Boa ieu mangan wungkul Mbah Bondan we sorangan. Nu kieu pepetaan teh. Geun hayang nyaho.
Da moal burung ditagenan. Hayang nyaho nepi ka mana pangabisana. Karena ngagerentes di jero hatena. Seraug ka pipir imah, balataran teh cukup oge legana. Bubuhan memang parantina dipake huthead. Waktu bahbonan kerajin keneh sok ngajarkeun ilmu pangabisana. Jan duanana pahareup-hareup, bari masing-masing aya dina sikep sayaga. Goreng-goreng oge deuk ngajajal ngadu jajaten. Kapiheulan gerak mah pinasti bakal ngarandapan bobor. Ulah-ulah tangtu matak nimbulkeun mamala anu hebat oge. Cobi atuh bah. Karena mun dina kasarna mah nangtang. Ngabaeukeun supaya bahbonan narajang. Wah, pantrang miheulaan kolot mah karena empek ngora heula. Ya tampi atuh abah. Karena teu talangke sabrut we ngasupkeun jurus jongjolong notog. Ngahaja teu perlu teuing mah moal ngagunakeun gerakan meunang gugur tibah jagur lantaran bisi kateguh. Santeuna we pada urang ujung kulon. Sanajan bener oge teu sarua, tapi tangtu nu memper-memper mah piraku eueuh. Kurang mantep karena bahbonan ngagorowok bari ngagilek ngageserkeun kuda-kudana ngabarengan dengdekna badan ka beulah kenca. Heat. Tenggelanana deuk ngahanca puputeuyan. Tapi karena ringeus bareng geus kareret oge bahbonan ngageser robah kuda-kuda. Ngagentak leungeunna ditarik deui. Lap manehna ngagunakeun gerakan saronyusup. Jerebat. Ngajengkatkeun sukuna ka hareup. Semu nyerong ngenca. Kabarengan gerak leungeun katuhu nyamberkeun gerakan caladinoktrok. Rokaya bahbonan ngagentak narik su katuhuna sabeakna ka tukang. Yeuh. Tenggelanana deuk ngahanca deui kana pepeuteyan karna warita keur nyamberkeun ramo-ramona. Tapi puguh ge gerakan caladinoktrok mah gerakan sakilat. Beunang teu beunang kana sasaranana harita keneh oge ngagentak ditarik deui. Nu hantukna tenggelan bahbonan ngan ukur ngahanca angin. Sedengkeun karna ngagentak meceng hul kaluhur. Srog majukeun suku kencana ngabarengan nilepna leungeun katuhu dihareupeun dadana. Sedang leun kencana sakilat dipake nungkup pigelang leungeun katuhuna bahbonan. Baru karna hebat oge pikeun bahbonan mah. Manehna jadi teu bisa gerak. Lantaran ruang gerakna geus ditutup ku badan karna anu ngangsrod ka hareup. Dek mundur geus taya dangka. Lantaran geus katalanjuran suku katuhuna ditarik sabeakna ka tukang. Nu balukarna manehna ngan ukur bisa ngagigeug sarta kuduh we siukarna nyatok gadona bahbonan. Bahbonan satekah polah meta pikeun mundur ka tukang. Bari ngagerakeun leungeun katuhuna hayang leupas tina panungkup karna. Sedeng leungeun kencana kakara ayeuna bisa digerakkeun pikeun ngahanca kana sirah karna. Sedang keur waktu tadi mah leungeun kencana teh ngan ukur bisa roroesan saolah-olah kagerakeun ku badana nu ngadangheung ka tukang lantaran diseret ku badan karna. Atuh karna barang karasa hojana bahbonan nu memang moal bisa ditahan. Ngagentak manehna luncat ka tukang bari mekarkeun leungeun katuhuna nu tadi mentas dipake nyantok kado. Ogo we ari muka ari abek we. Pereupna jadi ngabeletuk kana sirahna bahbonan. Sanajan teu matak beulah, tapi ari lungleng mah geus tangtu. Buktina bahbonan sajongjongan mah ngagodeg-godeg sirahna we. Aduh. Hapunten abah. Karena minta dihampura, paureun bahbonan jadi timbul nafsuna. Gue ke nyidamilah moal tulus dibikeun. Wah, jama karena bahbonan bari teu talangke deui sabrut we ngadiuskeun pereupna deuk ngadagor sirah. Karena cingceung ka mana kudu ngejat lantaran kabireungeuh leungeun kencana bahbonan geus ngangkang dipake cadangan. Pamikirna lamun manehna ngajorelat ka kencaeun pasti bakal disusul tepus ku sodokan pereup kencana. Ngejat ka beulah katuhu moal samemena lantaran manehna salah cicing deukeut teuing kana pager. Ku kituna teu ngalobakeun di pamolah lep bae manehna ngagunakeun gerakan saronyusup. Birat manehna ka beulah katuhu bari ngaheatkeun tenggelan kepang leungeun kencana deuk ngahanca bincurang. Manehna sakali ieu mah teu daekeun ngagunakeun gerakan caladinoktrok lantaran pasti geus kateguh ku bahbonan.
Tapi lain deui karena ngaranjugna lantaran bincurangna nu deuk dihanca teh ngadadak merengkel. Sarta keduh we turna nunjel kana palipisan manehna anu beulah kenca koleam. Badan karena ngagaleong ka tukang deuk tibeubet. Hiu. Tenggelan ujungan Babonan ngalayang di luhur anu tembis deunga gejret kana punduk. Karena ngagerung ngabarengan badanna ngagebru disusut bari tina sungutna ngagejrok getih lalamaran. Tapi sanajan kitu ari hojahna mah tetep we matak ngabahayakeun. Sakilat manehna cengkat bari ngagentak mali ka tukang ngabarengan gerakan leun katuhu. Cedak. Bincurangna Babonan dihanca satakerna. Aduh. Babonan ngagero bari ngagentak luncat ka tukang. Tembong pangaruhna beunang disebutkeun leuwih ti lumayan. Eta we Babonan nepi ka engke-engkean. Sedengkarna gentak manehna ngajereg-jeg nangtung bari tina sungutna tetep ngale getih hirup. Serah bongkokan karena Babonan nanya bari ngahehe. Hate mah lain deui mujina. Tetela karena teh ngabogaan daya tahan nu kacida hebatna. Tangah keneh bah. Karena memang bener-bener wani keneh. Malah ayeuna mah jeung ngarasa penasaran we deui hayang bisa ngelehkeun Babonan. Kagok ngelehan maneh oge lantaran dirina geus kabeunangan. Bau aduh karena nya kantun abah tuh ayeuna mah. Mangga bah. Karena kalah malik ngampekeun. Yo, tarima tuh yo karena Babonan nyebrutkeun pereupna nu dibarengan ku luncatanana es turing mata kalenyap nu nyang hareupan. Lantaran jelas maksudna manehna deuk sakaligus ngaragrageun nu jadi lawan patelakna. Orokaya karena oge sanajan bener harita teh beunang disebutkeun geus lain deui ripuhna. Ari kudu sakaligus ngajolor mah engke heula. Nu mata ngagentak manehna ngejat ka gigir bari sateka pola nyamberkeun leungeunna deuk dipake newak dampal sukuna Babonan anu keur ngalayang. Ngan bae teu kalaksanakeun lantaran Babonan ngagentak merengkelkeun sukuna. Cilik manehna nincak taneuh langsung ngadiuskeun deui panonjokna karena rikat ngalegotkeun badanna bari nakis timpugan lawan ku leungeun kencana. Sedang beureup katuhuna nu geus diwangun jurus jongjolong notog ngadius deuk kabentur sirah. Rokaya Babonan rikat ngabalirkeun beungeutna ngabarengan gerakan leungeun kencana deuk dipake nakis. Karena ngagentak narik deui jurusna sarta sakilat ditekuk sina Masekon. Crot! Temis deui nyatok gadona Babonan. Bareng jeung ngadang heukna sirah Babonan. Leungeun kencakarna nu tadi dipake nakis ayeuna mah gamplang ngahanca beuheung. Rokaya Babonan ge lain kangaranan jago kolot lamun kudu terus-terusan kabeunangan. Manehna bari ngolosodkeun badanna semu-semu deuk ngarempeyek. Sakilat pereup katuhna belesur ka hareup. Sedengkarna ongkoh we ngahiukna leungeun katuhu nu tadi mentas dipake nyatok gado teh ayeuna deuk dipake mepeg sirah. Tapi gerakan pereup Babonan leuwih cepet nibana kana sasaran. Nu ngajadikeun karena ngagerung katotog hulu angan bari leungeun duana naranggah ka luhur. Crot deui dihanca gadona bari jeung dibeset dadana ku tunjelan tuur. Karena kawas nu ngahanju koleam badanna ngageblag bari lungleng paroek dedeuleuan. Masih keneh wani makalangan karena Babonan bari nyerangkeun karena nu keur ngabebengkang. Karena memang bener-bener kuat. Ku kitu teh mah lain bae geus narima gemblengan ti Bajagur. Tapi oge ti akina nyaeta Aki Mursid nu lain ipis elmu panemuna. Katambah di ayeuna mah kapan keur aya dina gemblengan Bah Jamrong. Kasebut salah saurang jawara ujung kulon nu hese tandinganana. Ditanya kitu teh manehna kalah kajereg-jeg we hudang deui sarta bari teu nyarita heula sanajan ukur sakemek sabrut we manehna narajang ngagunakeun gerakan badak cihea lantaran geus saya deui ijiran bakal meunang mun Babonan kudu disanghareupan ku gerakan-gerakan sejenna. Teteh lah andika teh lalaki karena
Babonan bari ngagentak ngawangun gerakan nu disebut tumpur ludes. Nyaeta hiji gerakan nu kacida hebatna. Gerakan ngagunting nu dikombinasikeun jeung teunggelan ujungan kembar. Saterusna dua leungeunna teh dituluykeun ku gerakan ngagencet dua gigir lawan anu dibarengan ku gerakan beset nunjel hulu angan. Nu tumerapna kakarna. Harita manehna nepi ka ngoceak. Jaba cula badakna digunting ku dua leungeun Babonan. Sirahna deui kabeunangan ku teunggelan ujungan. Oge nu dilakukeun ku dua leungeun. Atuh, dua gigirna maniting darak-dak tulang-tulang igana dihancak ku gencetan teunggelan kepang. Ditambah deui hulu angeunna beunang dihakan ku tuur. Ieu kabeh dina nibana kana badan manehanana teh estuning beunang disebutkeun sakaligus datangna. Mana pantes harita keneh oge. Karena ngarumpuyuk bari teu inget di bumi alam. Badanna letek, lungse, lir kapuk di banjur ku cai. Tetela. Budak teh hebat. Pantes mun jadi salaki milah teh. Babonan nyarita bari ngaret ka Nyi Damilah. Sarta tanta parah deui rigidig we. Karena kumanehna dipangku dibawa ke tengah imah. Heg digolerkeun dina samak. Bari sirahna diperpokan ku cai ata. Kanca dangu sadayana. Tah ieu teh kejadian pirang-pirang tahun nu geus kaliwat. Nyaeta waktu karna kakara bubulanan aya di ujung kulon nuturkeun Ki Baduri. Sarta hari ayeuna mah Nyi Damilah teh geus resmi jadi pamajikan karna. Kalawan beunang disebutkeun runtut raut. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak teh sanyana. Nu pikeun karna mah ieu teh mangrupa hiji kauntungan anu pohara. Lantaran manehna teh lain bae geus hasil bisa metik pepetetanana Babonan. Nu sasatna jadi rebutan barudak ngora. Tapi oge ilmu panemu sarta pangabisa manehanana teh jadi namahan. Manehna terus digemleng ku Babonan. Teu sirikna ditamplokeun kabeh ilmu panemuna teh kakarna. Ari heg teh deui. Pangawasana Nyi Damilah oge lain jore-jore. Cacakan manehna teh kasebut awewe. Tapi nyatana estuning pilih tanding. Mun sakalian manggih bancang pakewuh teh bisa dikahareupkeun. Bisa dipakai andalan pamanggul pupuh, titinih jurit tatalang juda. Kukituna, sanajan manehna geus ampir aya 10 tahunna aya di ujung kulon. Malah ayeuna teh karna geus boga anak lalaki kira-kira umur 8 tahun. Tapi ari kanyerian kagumilar atawa ka andi mah teu leungit-leungit. Ongkoh deui eta meureun. Dumeh ayeuna mah boga angkeuhan. Yen tingkat pangabisana geus ngaronjat aya 10 tingkat. Jadi lain deui ujubna. Hatena pasti yen ayeuna mah gumilar, andi, atawa bijana teh kamanehanana moal mempan. Ongkoh kumanehanana geus dicoba waktu ngajajal Bah Jamrong anu kasebut guruna. Tetela Bah Jamrong teh teu kuateun. Nyaragragna teh ku gerakan tumpur ludes nu memangna hebatna tanpa tandingan. Nya dina hiji poema karna teh Badami jeung Ki Baduri nyaritakeun maksudna hayang ngadatangan deui daerah Garut pikeun maleskan nyeri ka musuh-musuhna baheula. Atuh pikeun Ki Baduri mah jojol ngarasa atoh we nu aya lantaran manehna oge sasatna aya balitungkeuneun ka gumilar teh. Deuk maleskan nyeri nu jadi bapana nyaeta Bah Jamrong. Heg karna deui ngajak Badami ka pamajikanana. Kitu-kitu maksudna. Bari maksudna sakalian urang anjang ka kolot-kolotna digadog. Ya kitu keneh Nyi Damilah oge nyaluyuan. Ngan perkara si Ujang cenah ulah dibabawa. Satungtung ditinggal nyaba mah sina diasuh we ku akina.
Kanca dangu sadayana. Cenah cek sabagian anggapan. Mangsa keur budak teh hiji manusia nu kacida endahna. Dumeh eta meureun. Keur budak mah sasatna can ngabogaan tanggung jawab naon-naon. Can nyahoeun hartina susah hirup. Alah, kapan sapopoena oge ngan ngawungkul ngumbar karesep samata-mata. Arulin jeung babaturanana ubrang abring kaditu kadieu. Bari kana kasusah nu jadi kolot mah teu mantra-mantra. Saperti kaayaan jaka santang ayeuna. Sapoe-sapoena teh tara cicing di imah. Ngaberna kalah kabeuki jaramah. Nalaktakna kalah kabeuki angot. Mun digetrik-getrik ku Nyi Euis supaya ulah kamalinaan teuing ari ulin kalah kakarlas we eueuh ti imah. Mangpret indit kalemur lolohan nyampeurkeun bibina nyaeta Nyi Tarsiah. Atuh mun disusulan ku Andi sakurunyung we dianteurkeun ku Aki Musani bari dibaturan ku Medi. Lantaran ayeuna mah Aki Musani teh geus teu ditambak baya deui. Tapi geus pindah ka lolohan. Disambat kudu jadi anak ku Ambu Jumi bibina Andi. Tapi ari kabeneran keur aya di imah. Teu kurang-kurang kalakuanana nu matak jengkel. Bakuna mah sok ribut wae jeung heulang kukutanana. Anak heulang nu meunang timu teh ayeuna mah geus gede. Malah ngaranna oge tetep we si Ruyuk. Atuh si Ruyuk nu asli ayeuna teh geus kacida kolotna. Geus taya daya naon-naon. Gawena ngan ukur nyirekam we di jero kurung. Mun manusia mah bari nunggu-nunggu dawuh meureun. Leuheung mun kabeneran Andi keur aya di imah. Santang teh tara loba pamolah. Tapi ari ngaheureuyanana si Ruyuk mah memang geus jadi karesepna anu pohara. Mun biasana sok digugusur ku tali saperti ka si Ruyuk nu geus kolot. Ari keur aya Andi mah ngaheureuyanana teh ngan ukur di talian we pamatukna sinengah hiji. Atuh heulang teh gudar gider. Lantaran hayang bisa ngaleupaskeun tali. Teu wudu santang teh mani cacalakatakan seserian sorangan. Ngan hadena sok gancang disampeurkeun ku Andi. Minangka ngahulagna santang teh heg dibawa ka pipir imah. Dititah ngapalkeun jurus-jurus sarta gerakan-gerakan nu memangna geus diajarkeun ka manehanana. Atuh dina dekna teh estuning matak gede hate nu jadi bapa. Lantaran santang teh calakanaker. Malah pangabisana lain bae nu diajarkeun ti Andi wungkul. Tapi ku Ambu Jumi sok diwarah sakalian ngalanto kalolohan. Geus komo ku Nyi Tarsiah mah. Ongkoh di budak teh kacida ka manehna mah apeteunana. Beda eta meureun. Dina ngaragerakeun ka nyaah teh geus taya wates wanganana. Ongkoh di ari Nyi Tarsiah mah karasana ku santang. Saeutik oge tara ngagetrik-getrik. Teu cara indungna atawa ninina nyaeta Ambu Jumi. Mun geus mapatahan teh sok matak bosen ngadengekeunana. Sakali mangsa Aki Musani jeung Medi keur nganjang ka Cipancar. Sedengkeun santang mah harita keur arulin di buruan campur jeung babaturanana. Anak-anak batur-baturna Andi baheula saperti si Kampeng anakna Juhri disebut Kampeng so teh dumeh sirahna Kampeng. Keur leutikna meureun ari sarena tara bulak-balik. Aya deui nyaeta si Bohim anakna Jumad. Atuh nu sejena barudak nu geus rada gede nyaeta anak-anakna Adria jeung Mang Amir. Atuh barudak awewena ti antarana si Iteung anakna Ubed. Budak caketul hideung jadi bahan pamoyokan barudak lalaki. Lantaran kujeng otot leho deui. Atuh ari barudak lalakina nusok diparoyokan teh si Bohim. Lantaran manehanana mah otot lehona teh tina liang ceulina. Lamun geus ngadadaleh teh matak sebel. Tong deukeut teuing atuh Bohim. Geuleuh eta ocoy. Santang nyentak ka si Bohim nu harita mani desek-desek we hayang leuwih deukeut.
barudak teh nagarulung keur ngadu unur-unur. Kemot atuh geuleuh majang. Si Bohim kalahkan itah ngemot digeunggeureurkeun teh. Bari ngahehe seuri. Ngarasa teu ngeunah meureun. Dumeh pok-pokanana Santang, pok sang naker. Naon? Lembok ka dinya ku si laing. Gagabah ngomong teh. Itu mukuleungan kenca geura. Santang bari ngamangkeun pereup kencana. Memang leungeun kencana teh ku manehna dilatih bener-bener. Lantaran ngarasa kabita ku leungeun buntung bapana. Dipake nonyok dahan kai teh. Nepi ka ngadorok-dok peungas. Ditonyok ku pereup kencana mah moal karasa atuh. Si Bohim kalah ka jiga nu nangtang. Cobaan sia. Ye. Meriuk we Santang ngadiuskeun pereup kencana. Jebron. Keuna pisan kana dada si Bohim. Teu minge deui. Blak we manehna nangkarak sarta kontan. Bohim ngawiwiw jebleh. Bari terus balik ka imahna. Ngarasa sia geus ditomuk mah. Santang kagelendeng bari ngawaskeun si Bohim anu keur balik bari ngadingdiut. Beuh. Harak bener budak teh Andi. Aki Musani nyarita ka Andi. Harita teh keur narempokeun barudak nu arulin. Moal manawi tos baleg mah Aki. Andi bari neuteup nu jadi anak. Memang ari hatena mah ngabenerkeun yen Santang teh kacida lengerna. Teu kaop kasigeung hatena, sok babarian nafsu. Tapi Andi ulah diantap si Santang teh. Kudu diwarah ti ayeuna keneh. Paur Aki mah bisi adat gorengna ka bawah gede. Aki Musani mah patahan. Nuju eta oge nuju dikeureueuh we unggal dinten. Nya ulah bosen-bosen. Keur kitu kurunyung nyeuis norojol ti jero. Tembong sabrehan oge beuteungna geus meuleuneu aya eusian. Pok manehna nanyakeun ka Andi. Sada nu ceuri Kang Andi? Nya si Bohim. Ku si Ujang panginten nya. Nya ku sadeui atuh. Budak teh aya ku harak pisan. Santang. Saterusna nyeuis ngagoroan Santang. Bulan, bade naon mak? Santang nemalan. Tapi ari panon mah tetep we manco kana unur-unur nu keur diadukeun. Tuh, nu oing deui nu bakal menang. Tuh, da nya. Heurseh. Santang saterusna susurakan sorangan. Dumeh aduanana meunang. Kadieu atuh Santang, ari disauran teh. Kalah ka cicing bae nya. Nyeuis ngagorowok deui. Ieu mah ka pamang nuju ngadu unur-unur. Santang bari tetep we tonggoy, teu daekeun ngaliuk-liuk acan. Ari Bohim ceuri ku Santang teh. Ceuri ku sorangan mak. Moal nya atuh. Ku Santang diheureuyaan nya. Nuhun tapi da teu dipibarang ceuri ku Santang oge. Santang ayeuna mah kakara daekeun ngalieu ka indungna. Ulah sok harak atuh. Ulin mah ulin we. Mohon mangga mak. Santang bari tongoy we ngadu deui unur-unur. Cing atuh Kang Andi. Cenah ka imah we si Ujang teh. Hariwang eus mah. Da eta harakna teh mani teu euih geuning. Nyeuis ngararet ka Andi. Keun bae atuh Is. Da ngaranna ge budak. Keun. Geura ke sakedeung deui ge akur deui. Kang Andi mah. Nyeuis bari kojengkang we asup deui ka jero imah. Ngarasa kurang panuju meureun. Ku sikep salakina nu dianggapna ngantep teuing kanu jadi anak. Yang Santang mah ri nanyok teh sasangkleng pisan. Si Kerah dina Bohim gegelendeng ka Santang bari ngadelek. Ti dituna mah mang nyerikeun meureun kanu jadi dulur.
Cacing, Cakra. Misi maneh nu ayeuna digampleng deuleu. Santang muncereng kasih kerah. Anu harita keur congkak tina taneuh nu dilegokan dirupakeun papan congkak. Deh, malototna maneh bijil kabeh. Kerah kalah kajigan nu taya kasieun. Alah. Kalah ngacabrek sia teh cuau. Ngalawan maneh teh Santang bari jung we nangtung nyampeurkeun si kerah anu keur ngariung jeung baturna papada awewe deui keur arulin congkak. Sarta teu anta parah deui ngan. Wer we. Ulin-ulinan anak teh kumanehna dikihan. Atuh barudak awewe teh saurang oge taya nu teu birat lalumpatan bari cacarewetan. Tuh Andi, si Santang teh nepi ka kituna gadah tempo. Aki Musani bari nunjuk ka Santang. Santang, ka dieu. Andi ngagorowok pondok nyogok, nyalukan Santang. Bari paroman camrut baeud. Kulan. Digeroan ku bapana mah teh sebeleke dregdeg we Santang nyampeurkeun. Da naonan maneh teh Santang? Kaulinan barudak awewe kalah ka dipeceran. Andi nyaritana ku raud Haseum. Ngarasa keheul ku talajakna nu jadi anak. Asana teh kabina-bina teuing. Lengger teh dibeakeun ku sorangan sanyana. Nya bohongan atuh Abah. Sekarang mangke nyarekan nongtot ka Santang. Santang ngabela diri. Nongtot naonana? Nya nongtot panonna. Jadi heureuyan meureun kumanehnya. Mana nyarekan kitu oge si kerah teh. Teu dipalototan ku Santang teh. Make mangmeunangkeun si Ohim tuh da. Ya pantes atuh ada dipalototan mah. Cing atuh Santang. Langgar teh ulah dibeakeun ting ku sorangan. Sing aya euih-euihna. Cing anggur mah kitu tuh kapipir ngapalkeun. Ngapalkeun anggur mah kitu. Tapi ulah ngaheureuyan si Ruyuk. Nya mangga Bah. Santang bari darek-deg we lumpat ka tukang. Tapi sakitu geus dicaram teh kuncung-kuncung teh nyampeurkeun heulangna. Brai pantok kurungna dibuka. Kerok we kumanehna ditewak dikaluarkeun ti jero kurung. Sanajan teu dikurungan oge sanyana mah si Ruyuk ayeuna mah geus kacidalineukna sarta iceusna teu beda we ti si Ruyuk kolot. Mah digusur Ruyuk. Tapi si aku aing seperti biasa dek ditalian pamatuk sia. Awas lamun nyakar. Ku aing sia teh moal dibere nyatu. Santang mawa nyarita kawas ka jelema. Orokaya si Ruyuk geus ngarti deui we. Manehna teu terjelan hayang bisa leupas. Tapi teu daekeun macok atawa nyakar. Ieu mah kalah ka ngagelik we. Mani mata katorekan ceuli. Mun bisa ngomong cara jalma mah. Manehna teh meureun ampun-ampunan atawa gogorokan menta tulung ka Andi. Lantaran lamun Andi norojol sok gancang-gancang dihulag. Harita ge. Bareng Andi ngadenge si Ruyuk ngagelik. Geus teg we tang tu. Heulang teh keur diheureuyan ku Santang. Ku kituna ngagentak manehna nyampeurkeun ka tukang. Bareng jeung Nyi Euis. Ari breh teh bener we. Si Ruyuk keur digegewek. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teunden di Handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.